ngehep-hep luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat salat daya deui akan bisa salat sabar mungkin di mana-mana geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. Ayo maneh tara-tara teuing atuh. Lain bener kedua teh. Terus siap buruhna. Naon? Heuda kudu kaharti heula. Awalu dini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana. Nah, itu di teh mah heueuh. Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Ai janji dekul mah eta mah tuturut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we. Kenapa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh. Ai salat teh tugasna aqimus salat, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu imit mawa mobil cukup ku halau anjir cacak syariat teh nyai cager di Jakarta nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan walu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun. Bener dawala. Tapi kunaon atuh? Naon? Dewek we salat di keureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae. Boa eueuh pulsaan. Boa meureun tara zakat. Anjir. Pulsa teh zakat. Tara sodako, tara nyieun kahadean ka batu. Kumaha lamun dewek daek sodako, daek zakat tapi teu nyambung keneh, boa teu dicas. Boa tara silaturahim jeung baraya, jeung kiai, jeung ajengan. Jeung alam. Allah. Kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureun jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukerkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya. Mana kewajiban anjeun salat nu manusia? Pengabdian anjeun. Iya kana wudu wa iya kana sanes. Anjing. Puasa dikeureueuh. Tapi eueuh hasilna. Ya, nah eleh ku hileud. Ai puasa dina bulan naon? Ramadan. Ai hartina Ramadan pembakaran. Ai dibakar panas tiis, panas. Apa hileud? Apa? Hileud panas. Akibat tu barang hakan ngabuleun maneh. Bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta. Atau hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa
puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ke Cirebon ini Tiber nu hese digampangkeun ngaha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea nahan lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus pahrang-harang siri omongkeun Allahu nyaun orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileunglem teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam naha eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon jauh dol jauh ayo ladang puasa teh eta THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia wala